Assalamualaikum. Oh, mohon iya masih di jalan. Siap, mohon hapunten berada telat gitu ya. Kayak pamengan tadi sakedap. Mohon. Siap, ayeuna kadinya mohon. Ya Pak Kades, gawean ah. Iya, Pak Camat ari geus ngarurusuk kieu ya. Puguh teh aya masyarakat minta pindah KTP. Endit si ngamuk manten. Aya naon atuh sia budak sengtek ngeureunkeun aing di jalan hampir katabrak. Tak udut. Udut. Sia kabina-bina teuing mani Udut. hampir katabrak ngelaan udut. Hiji deui geus kopet yang maneh kabeh. Nuhun atuh Pak udutna. Kalian lah pengertian mau korek. Astagfirullahaladzim ngagawekeun ka Pak Kadus. Aing ngomong boga masyarakat model kieu lamun loba mah teu sanggup. Hiji wae ge musingkeun. Kemana tuh Pak? Tiduran ku Pak Camat rusuh. Pak Camat. Heeh. Atuh mungkin awewe Pak. Kalah mawas sendal ieu nya. Atuh kalah dua toko mas sendal oge. Ieu mah ieu jigana pedang rusuh ieu patuker jeung pamajikan. Nah, aing rusuh. Ka mana tuh harus teh Ngagawekeun ku Pak Camat. Bye. Duh, aing Mbak Kadus teh euy. Lieur nepi ka sendal oge sisirangan. Coba tinggal dar waluh sih kana mah. Aduh, cantik guys, Aa. Udah rajin bersih deh. Aduh. Ya tuh ada biar bersih. Sok kasih bersih neng ya. Nah ya sih guys, kenapa Pak Kadus Dia. Neng. Ayo Pak Kadus dia kan dia. Henteu ah. Amin senal Pak Kadus di dia, iya. Pak tadi liwat sarua kieu ye. Di sirangan. Di gawean kuing drungka. Keayaan neng masing sumsing dem nage data Pak Kades ka di ieu. Pami bukti na neng ta. Geus atuh ieu neng lewar bae malah. Marek nyangan deui. 10 malah. Hungkat menong. Ya sini lam. Assalamualaikum, Mak. Pak Kadus, panggilnya si Nona cantik. Aduh, si Mama Rabik yang dipanggil si Nona cantik. Ya, atuh Nona cantik. Pak Kadus ngiring caliknya. Pak Kadus, aya parioge naon? Iya, Pan. Biasanya kan si Nona cantik pangrajina gerakan. Ning dinten tadi mah teu aya ka mana? Teu gerakan teh aya budak di kota. Oh, jadi Nona cantik teh teu gerakan teh aya budaknya di kota. Mohon. Neng, ya pasihat teh Pak Kadus. Jadi ya Terus laminya budak di kota. lami Pak, terus aya 5 tahun mah. Ulang. Mangga Pak. Lamun iya, Mak. Iya nembe si Nona cantik. Ditampi nih. Seger. Tapi apa Kadus mah asa teu percaya ieu budak emak ditaros ka budak, Pak. Neng leres budak emak. Hari namina saha? Tidar. Pak Kadus terang pepanjangan nama. Naon? Tidak dari langit. Iya, Mak. Hari Pak Kadus asa tara ningali budak teh. Kapan tebih? Di mana di? Di Jawa Timur. Oh, di Jawa Timur. Hari ayeuna teh sabaraha lami neng di lembur? Oh, Mak, jadi ayeuna teh Pak Kadus teh tos gentos deui. Entos mohon. Kami anu kapung kursi Entos pantas aya, terus gentos kudu enggal. anu enggal sih saha ieu namina. Oh, tak acan terangnya si neng ka Pak Kadus. Saja. Nah, kenalin atuhnya. Pak Kadus teh nami aslina Dilan. Dila naon? Dilan dan mencintaimu. Bisa aja Pak Kadus.
Nah, Pak Kadus memodus eta mah. Modus Pak Kadus mah bener. Karewa salik dira mak. Lamun budak jeung Pak Kadus bae. Wah, mau dipasieun ka Pak Kadus ieu. Da anak mama hayang bahagia, bisa teh dibahagiakeun ku Pak Kadus mah. Puguh tenang mak. Ku Pak Kadus mah pasti dibahagiakeun. Bade neng ka Pak Kadus. Tuh mak kumaha emak. Kumaha cek emak. Sok ari hayang ka budak mama ngan aya syaratna. Naon mah syaratna? Mameh ka budak asaan heula emak. Wah edan mak. Menya Pak Kadus kudu ngasaan emak. Geus lah moal. Balik ah. Naon nu dirasa dasar si emak-emak rabi. Manya urang hayang ka budakna kudu ngasaan manehna heula. Dasar si nilam. Naon neng aku mah pare tuh. Penting Penting aya naon? aku hamil. Hamil. Aduh, aing mah neng ka hamil atuh engke meureun carekan ku pamajikan nu kolot. Sudah neng mah teu di KB tuh dah. Aku tuh tanggung jawab lah yang enak lah aku. Atuh neng aya kieu cara nama urang teu can pasrahkeun mereka nu di luhur atuh lah. Ning sia mah aing. Henteu Pak. Aing kudu tanggung jawab sagala. Aing mah teu sakilu-kilu. Aing teu ilu numpakan, teu ilu dieun. Dasar sia teh budak karenan. Ayo, Neng.